Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Pertiwi Damarulan, Dewi Lestari, Reni Agustin, Aulia Fitriani, Jenita Herani, Tina Fitianis, simkuring sapara kanca ti kelas 10 akuntansi 2 bade mintonkeun kaulinan barudak Sunda nyaeta bebentengan nu dibimbing ku Bu Isti Liulia Tanjung. Bebentengan kaulinan ieu dilakukan bisa ku barudak lalaki atawa awewe nureana 8 urang atawa leuwih. Bebentengan kaulina nu ngabutuhkeun tempat anu lega sangkan bebas. Alat nu dipake dina ieu kaulinan mangrupa sababaraha batu atau bata nu jadi bentengna. Kaulinan ieu ngalatih kamakaran bakat, kakuatan fisik, jeung ngalatih konsentrasi tur nyieun strategi pikeun ngecoh lawan.